Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy muhun urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu pasihan judul lalampahan si kuncir. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu anu aya di daerah Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Garut, muhun ka orang Bandung, ka orang Sukabumi, ka orang Purwakarta, senanya ka orang Karawang, atuh ka orang Sumedang, atuh ka orang Tegal, senanya muhun Tegal Jawa Tengah, atuh kume ka kaum dangu sadayana anu resep kana dongeng Mang Aduy ieu. Atuh teu hilap ka kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri cenah muhun nu keur mengejar cita-cita, mengejar impian demi keluarga cenah muhun anu aya di Arab Saudi, Riyadh, Damam, atuh nu aya di Hong Kong, Belanda cenanya, nu aya di Korea Selatan, atuh teu hilap nu aya di Malaysia. Mudah-mudahan carita cinta mantan teh sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana, lalampahan si kuncir dina seri anu salapan kamari teh dugi ka Ki Geheng keur ngobrol jeung pimpinan paguron atuh kumaha kaum dangu sadayana carios salajengna teh. Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Geus we atulah ayeuna mah ulah ngagegerok kuring teh pangersa kos naon wae, panggil wae Ki Geheng gitu. Mangga pangersa, mangga Ki Geheng, tah gitu atuh. Kuring mah leuwih suka dipanggil Ki Geheng. Ya penting maraneh teh ulah carungah ka diri ka kuring teh. Lamun maneh cucungah ka dewek nyaho akibatna. Atuh kaum dangu sadayana pimpinan paguron kabeh teh ngobrol panjang jeung Ki Geheng teh. Ngobrol keunana panjang lebar. Sanggeus ngobrol panjang lebar atuh balubar eta kaum dangu sadayana eta anu keur ngobrol teh. Ki Geheng maehna mah langsung wae asup ka kamarna anu tadina kamarna Mbah Ajud. Anu lain mah kaum dangu sadayana marasih keneh caricing dari nya da kusabab ayeuna teh waktuna geus peuting. Ayeuna urang nyaritakeun Mbah Ajud jeung si Darmaji jeung Ki Menod teh anu keur leumpang anu maksudna luka rekaman cenah eta teh nu nyaho teh ngankur Mbah Ajud. Tuh Mbah Ajud teh bari leumpang di geyeng ku duaan teh maenna teh ngobrol. Leumpangna ulah kencang teuing. Aduh ieu awak dewek mah leuleus kieu geuningan. Kitu atuh omonganna si Mbah Ajud teh. Atuh si Darmaji geus jadi anakna ningali kolot kitu mah maenna geus teu tega. Atuh Bah ayeuna mah geus daripada di bayang kieu mah mendingan ku urang di akodnya Bah. Bener sok, tapi kumaha ieu awak teu bisa muntangan. Atuh Bah eta we ku si Ki Menod langsung dicekel di tukang. Ada kitu masuk atuh. Kitu atuh kaum dangu sadayana. Si Darmaji teh langsung we ngakod bapana atuh Ki Menod geun maehna teh nyekelan di tukang. Bari nyekelan tonggongna Mbah Ajud. Bah atuh arek ka mana ieu teh Bah? Ayeuna mah urang ka ieu we ka tempat dewek lamun biasa
ngarupikeun diri lamun keur dewek tatapa di mana bah da kuring mata apal eta teh jauh keneh teu bah di dieu ya lumayan jauh tapi geus we enak urang kadinya heula eta teh di deket eta tah deket walungan eta kabelah dituna aya anu walungan rada mengkol tah tidinya teh aya tangkal gede tapi batur mah teu apaleun eta dihandapkeun tangkal gede teh aya guha gede tapi batur mah teu ieu non teu wararanieun kadinya teh da kusabab cenah cek batur mah eta tempat teh aduh leuleus cenah cek batur mah eta tempat teh rada serem cenah masih loba keneh curig nyiliuring. Oh atuh bah ayu atuh di ditu aya kitu mah atuh kaum dangu sadayana teu sila teh maranehna teh leumpang nu maksudna erek nuju ka guha anu disebutkeun ku Bah Ajud. Cag atuh urang tuna heula lalampahan Bang Ajud ayeuna urang nyaritakeun anu aya di dapur nu tadi teh di hareupeun dapur anu keur ningali eta pertarungan nyaeta urang nyaritakeun Pimimin jeung si Aji. Aji eta Mbak Ajud jadi kitunya tuh harek ka mana eta manehna? Oh nya harek ka mana eta? Karunya euy. Bi ari maneh nyaho teh eta ka jelema nu kolot geng teh. Kuring mata eta bi anu ku uing diomongkeun tadi teh. Anu papangi di walungan teh eta bi aki-akina teh. Oh eta Aji. Anu serem kitunya beungeutnya manikos ieu manikos anu kasamber ku ludugnya Ji. Oh bi tapi bi ulah macem-macem sih bi eta teh gawat gitu gen eta mainna anu ana teh geus ngarebut ieu paguron ayeuna urang kumaha tuh bi. Haji geus we kieu ayeuna mah ulah kumaha yu ayeuna mah urang asup heula we ka dapur masalah eta mah keisukan urang ngadeuheusan eta pangersan anyar. Emang maneh erek nilu ka eta bi? Atuh Aji ngaran-ngaran jelema leutik jeung nu teu boga kabisa mah erek kumaha deui atuh da tingali baturkeun geuningan anu pamingpin paguron nu jarago sarilatna maehna gen da beureun erek cucungah da tuan da kumaha tuh jadi maehna gen jadi nganggap eta saha tadi ngaranna teh? Ki Geheng bi. Ki Geheng eta teh pimpinan paguron teh nganggap ka maenna teh ayeuna mah pimpinanana anu tadi mah maenna teh anu nganggap teh pimpinanana teh eta ka Bah Ajud ayeuna mah geus Bah Ajud geus eleh meureun Ji jadi ayeuna mah meureun Ki Geheng anu dianggap pimpinan ti paguron Parebodas ieu teh. Nya bi atuh bilah ngasup. Atuh kaum dangu sadayana si Aji jeung Bimimin teh langsung wae asup ka dapur nu maksudna rek ngobrol leuwih panjang. Keur henteu ngobrol kitu Bimimin jeung si Aji teh kaget kusabab di luareun dapur teh aya nu ketok. Atuh Bimimin teh langsung wae muka tulak panto dapur kurutrak we panto dapur teh dibuka ku Bimimin. Atuh Bimimin teh ningali hiji jelema nyaeta nu katelahna si Anang. Anang erek naon maneh teh peuting-peuting ka dieu euy? Wah wi ayeuna kumaha kuring jadi bararingung tu pakating-ting jos bingung kunaon atuh Anang geus saya tuh ameh ngeunaheun ngobrolna di jero yuk. Atuh kaum dangu sadayana si Anang teh asup wae ka dapur tuturkeun ku si Bibi teh henteu poho nulakan panto dapurna.
Geus dariuk si Anang teh nanya wae ka si Aji. Aji maneh teh keur naon? Katingalina teh ku urang kos nu bengong wae tu pakating-ting jos. Ya soe urang keur mikir masalah nu tadi euy. Atuh maneh ulah ngomongna ulah kitu atuh euy. Ani rilalah ngadengen-dengen. Ani ngomongna teh maneh kenaon? Erek ka mana tukang ting-ting brot. Lain brot tapi jos tu pakating-ting jrot. Sarua bae lah ek brot jeung jrot ken. Ai maneh genan teu ngilu ka baju deui. Kuring teh bingung Aji kumaha ayeuna kuring kudu kumaha tu pakating-ting jrot. Ulah bingung-bingung atuh euy. Tapi katang kuring sarua bingungnya. Ieu teh kudu kumaha? Aji atuh da cek bibi kan geus ulah bingung-bingung si laing teh. Isukan mah geus we kieu ngawang ngadeuheusan eta kagigeheng. Eta maneh Anang, maneh teh hayang kumaha? Erek nyamperkeun kigeheng apa erek nuturkeun baju? Tah tinggal kitu we pilihanana. Bi urang ogen jadi bingung. Erek nuturkeun ka saha? Erek nuturkeun ka baju. Tapi urang geus betah di dieu. Atuh pakating-ting jos. Atuh kitu mah sukan we geus maneh sare di dieu we nya jeung dewek tah jeung kuring di dieu. Atuh Aji ari kitu mah kuring rek sare ngiluan di dieu. Tapi kumaha eta nu pimpinan paguron-paguron jeung anak buahna lain can balik. Atuh acarana teh teu jadi euy. Atuh lamun kieu mah kumaha deui? Pasti bakalan terjadi tu pakating-ting jrot. Atulah ai kitu mah geus we geus maneh dari ieu. Maneh teh geus ngeutan tah aya ieu tah aya dahareun tah. Sok daharan kumaraneh daripada mikiran tu parargu mah. Bi bener euy daripada orang mikirin tu buku mah. Ayeuna mah geus we kos tadi bibi teh ngomong lah isukan urang ngadeusan si Kigeng tu pakating-ting brot. Maneh mah Aji kok niru kuring tu pakating-ting jrot. Atuh kaum dangu sadayana si Aji Bimimin jeung si Anang teh langsung wae mahna mah ngararopi nya cenah geus ka ieu cenah geus ka maksudna teh geus kapanggih rencanana teh isukan isuk-isuk rek nyampeurkeun rek ngadeuheus ka Kigeheng. Atuh nyampeurkeun ka Kigeheng teh cenah lamun ditarima paranehna tiluan teh erek ngabdi wae di dinya kos manehna ngabdi keur ka Bahajud. Cag atuh ayeuna urang nyaritakeun Bahajud kaum dangu sadayana muhun. Bahajud teh kaget jeung si Darmaji kusabab manehna keur lempang can nepi ka tempat eta teh. Laju wae aya nu nyegat di hareupeun manehna keur lempang. Curela cilik we atuh. Eta jelema teh pake serba hideung, make tergosi hideung. Atuh jelema teh anu katinggalina teh ngankur panon 2 panon. Ini kemana maneh? Kitu cek nanya anu make tergosi hideung teh. Atuh si Darmaji teh kaget kusabab manehna teh asa wauh kana dedegan eta jelema. Kuring teh rek ieu ngaturkeun bapayeun. Abah kuring geus keur kena ku si jahat nu tadi tah. Mani tega ieu awakna mani leuleus kieu jeung kos nu nyareri kieu. Wah emang kusaha eta? Wani-wani eta teh si ieu kan si Bahajud
Muhun kan ieu teh abah kuring Bahajud pimpinan Paguron Parebodas tadi nama, tapi enak Paguron Parebodas yang geus di ieu geus dicokot ku si goblok si Gegeheng teh cenah. Oh si Gegeheng pan si eta mah modar lain ku dewek baheula. Emang ari agan saha kitu kan? Kitu atuh nanya anana si Darmaji teh. Goblok sia, maneh teu kenal ka dewek. Gebeg atuh kaum dangu sadayana. Darmaji teh kaget ku sabab dina omongan dina teh ngingetkeun ka pimpinan manehna nyaeta nu katelah si Tergos Hideung. Tapi cenah aya si Tergos Hideung mah manehna teh geus hancur awakna teh ku si Kuncir. Kuring nyaho ka maneh sih nama kan, tapi perasaan kan anu mirip jeung maneh mah pimpinan kuring nyaeta si Tergos Hideung. Tapi kan cenah aya Tergos Hideung mah senang geus hancur awakna teh ku si Kuncir. Maneh ulah kitu teh sia. Maneh geus ngayeukeun kana ieu dewek, ka bisa dewek. Eta si Bahajud kunaon we atuh? Kan pan tadi ku kuring geus dibejakeun. Ieu Bahajud teh ditandasa eta ku si goblok si Gegeheng cenah anu ngakuna mah ti Gua Pateng cenah. Tapi gue kuring teh inget ka Gegeheng teh cenah ari cek si Abah mah eta Gegeheng teh geus paeh cenah. Di paehana teh ku si Tergos Hideung. Si Tergos Hideung teh dewek ieu. Ieu atuh si Bahajud. Tuna dihandap. Erek dinaonkeun kan. Ulah sok loba ngomong sia. Geus tuna dihandap, ceuk aing tuna dihandap. Oh, mangga kan. Atuh kaum dangu sadayana Bahajud teh langsung wae ditunda dihandap, digolerkeun dihandap dina taneuh. Tepung sila eta anu ngakuna si Tergos Hideung teh maena nyampeurkeun Bahajud. Terus maena teh sila sindu tuku tunggal bari ngahareupan awakna Bahajud. Panonna dipeureumkeun atuh bibirna teh dikucam-kucam mapatkeun jampe pamakena. Geus teu sila maena teh langsung metakeun dengan ser aya cahaya beureum dina leungeun katuhuna eta si Tergos Hideung. Teu silila atuh wae ditepakeun wae kana sirahna Bahajud. Syut jelebret atuh. Bahajud teh langsung ngajerowok. Kan kunaon atuh kan ulah karunya eta abah kuring teh geus kitu manya erek di tanda sakitu kan. Sia udah ieu ulah loba ngomong deulekeun we. Atuh kaum dangu sadayana teu silila. Sejak pas tadi dihantem eta sirahna Bahajud teh langsung wae ngajerowok. Tapi teu silila konea tuh Bahajud teh curelat hudang bari kos nu teu naon-naon. Pas maehna geus nangtung atuh si Tergos Hideung gen milu nangtung. Atuh pas kitu mah Bahajud teh langsung sujud ka si Tergos Hideung. Pangersa ieu kuring pangersa. Maneh bau kene ka kuring. Pangersa kuring neangan anjeun geus lila. Cenah bejana anjeun teh geus musnah awak mana ku si naon atuh ngomong teh sing bener. Geus we ngomongna ulah di dieu ameh ngeunah. Yuk ayeuna mah ilu ka dewek. Tapi eta hiji dewek terkenal sa eta. Oh iya pangersa ieu mah babaturan kuring anu satia nyaeta kimenod ieu teh. Dewek kan karek ningali. Tapi maena bisa dipercaya. Pastilah pangersa ada kusabab tadi kan maena lamun teu niat. Ieu mah milu ka dewek mah mungkin maena teh milu jeung kuring da kusabab tadi diberi pilihan ku si goblok Gegeheng teh. Atuh gitu mah
Siap giru ka dewek. Atuh kaum dangu sadayana nu opatan teh langsung wae lelempang ninggalkeun tempat eta nu maksudna erek nuturkeun si Tragos Hideung. Cerita kaum dangu sadayana nu opatan teh geus nepi deui ka imahna si Tragos Hideung. Eta imahna si Tragos Hideung teh akayaana teh di tengah leuweung anu jauh ka ditu ka dieu. Eta imah teh henteu gede henteu leutik ngan cukup we keur kaupatan mah. Tapi kaum dangu sadayana lamun jelema biasa-biasa mah moal daek eta cicing di imah eta kusabab imah eta teh ayana di tengah leuweung nu jauh ka ditu ka dieu. Jeung beda hawana teh eta suasana dirinya teh mani teueus mani ka pegeueun. Pangsa ari pangsa teh di dieu cicing sorangan. Atuh sorangan. Jeung sadeui atuh. Bangsa eta kamari teh kumaha anjeun bisa patelak jeung si Kuncil? Cing atuh caritakeun nu sabenerna cenah anjeun teh lain awakna teh ieu cenah hancur jadi lebu. Aka tinggal di kubatur mah jadi kitu, tapi nu aslina mah teu kitu. Atuh anu aslina kumaha pangarsa? Nu aslina mah kieu ya. Kieu kumaha pangarsa? Iya dengekeun. Tapi teu bisa ayeuna lah. Emang kunaon kitu pangarsa? Biasa waktosna seep. Eueuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos ulang lajengkeun deui carios lalampahan si Kuncir ieu. Mangga atuh nu teu acan subscribe di atos subscribe-na ku Mang Adoy. Atuh kaum dangu sadayana sim kuring Mang Adoy nyuhunkeun dihapunten bilah dongeng si Kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh amit mukur amit mundur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.